neraskeun hanca anu kamari nyaeta bagian wahukia annal khalifata Haruna ar-Rasyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia jeung dihikayatkeun naon annal khalifata Haruna ar-Rasyidi saestuna khalifah Harun ar-Rasyid eta ba'asa ngutus itu khalifah ibnahu ka putrana khalifah ilal Asmu'i ka Syekh Asmu'i liyu'allima pikeun yen ngawurukan itu Syekh Asmu'i hu ka ibnah al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana tata krama paro mangka ningali itu khalifah hu ka Syekh Asmu'i yauman dina hiji poe yatawaddau wudu itu Syekh Asmu'i wayagsilu jeung ngumbah itu Syekh Asmu'i rijlahu kana sampeana Syekh Asmu'i wabnul khalifati sareng bari ari putrana khalifah ya subuh eta ngocorkeun itu ibnul khalifah almaa kana cai ala rijlihi kana sampeana itu Syekh Asmu'i fa'ataba mangka nyacad atanapi fa'ataba mangka nyarekan saha al khalifatu khalifah al Asmu'i ka Syekh Asmu'i bidzalika dina itu mazkur nyaeta dina wayagsilu rijlahu wabnul khalifah kadinya faqala teras nyarios itu khalifah innama ba'astu pastina geus ngutus kaula hu ka ibnun ilaika ka anjeun litu'allima pikeun yen ngawurukan anjeun hu ka itu ibnun wa tu'addiba jeung pikeun ngawarah anjeun hu ka ibnun palimadza tah karna naon lam ta'mur teu marentah anjeun hu ka itu ibnun bi ayyasuba kana supaya ngocorkeun itu ibnun almaa kana cai bi ihda yadaihi ku salah sahiji dua pananganna itu ibnun wayagsilu jeung ngumbah itu ibnun bil ukhra ku panangan anu hiji deui rijlaka kana sampean anjeun. Tuh gagah nanya seorang presiden muncul urang mah ningali budakna ukur sebatas ngalaan cai guruna wudu diamalkan atuh sakalian dikumahna ku budakna nanaonna ku budakna warah didik ya Allah ya Karim mulyana tah pemimpin nu kitu nu hese mah daina melangka atuh ningali budakna diamalkan saeutik ge langsung ham tapi seueur oge anu karari insyaallah di Indonesia mah seueur anu jiga khalifah Harun ar-Rasyid. Wa min ta'dimil ilmi jeung eta tetep tina sapali nak ngagungkeun ilmu ta'zimul kitabi ari ngagungkeun kana kitab payan bagi mangka penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih kana ilmu naon alla yahuda yen ulah mawa atanapi nyandak muta'alim al kitaba kana kitab atanapi tiasa kana talibil ilmi anu nyuprih kana ilmu kadina alla yahuda yen ulah nyendak atanapi mawa itu talibul ilmi al kitaba kana kitab illa bitoharatin kajaba ku suci maksudna mah dina kaayaan suci wa hukiya jeung dihikayatkeun anisaihi katampi ti Syekh anu jadi guru al imami anu jadi imam
Syamsil a'immatil halwani tegasna Syekh Syamsil a'immati al halwani naon annahu saestuna itu Syekh eta qala geus nyaurkeun itu Syekh innamanil tu pastina ngarawat ai ngarawat teh ngaraih memperoleh innamanil tu pastina ngarawat kaula hadzal ilma kana ieu ilmu bi ta'zimi ku ngagungkeun kana ilmu fa inni mangka saestuna kaula ma akhadtu teu nyokot kaula al kagoda kana kertas kitab illa bitoharoti kajaba kalawan kaayaan suci. Wa inna syaiho jeung saestuna Syekh al imamu anu jadi imam Syamsal a'immati as-Sarkhosi tegasna Syamsal a'immati as-Sarkhosi eta kana kabuktian itu Syekhul Imam Syamsal a'immah atanapi eta kana kabuktian itu Sarkhosi mabtunan eta anu nyeri beteung wakana jeung kabuktian itu Sarkhosi Syekh Sarkhosi yukarriru ngabulak balik deresan itu Syekh Sarkhosi bilailatin dina hiji peuting patawadoa tuluy wudu itu Syekh Sarkhosi pitil kalailati dina itu peuting sab'a asyrota kana 17 kali naonana marrotan naonana marrotan balikan nana 17 kali balikan uwi ka WC nya karena nuju beser teh ya detik meureunnan hitut wudu deui mutolaah deui itu teh wudu deui jigana urang mah moal sanggup kudu kitu mah bakal naon cing geus saya bae lah lain baca Quran bakal gitu jigana teh tapi udah batur mah ahli mulia turutaneun urang eta teh contoh ke urang gitu li annahu karena saestuna itu Syekh Sarkhosi kana eta kabuktian itu Syekh Sarkhosi la yukarriru tara ngabulak balik itu Syekh Sarkhosi kana kitab illa bitoharoti kajaba kalawan kaayaan suci. Hadza kudu paham anjeun kana ieu. Li annal ilma karna saestuna ilmu eta nurun cahaya. Wal wudu jeung ari wudu oge eta nurun cahaya. Paya jedadu maka bakal tambah-tambah naon nurul ilmi cahaya ilmu bihi kalawan itu wudu gitu. Satu cahaya itu terang tatkala ada dua cahaya semakin terang semakin tiga cahaya lebih terang dan terang gitu. Ilmu cahaya wudu cahaya digabungkeun jadi luar biasa. Wa min ta'zimil wajibi jeung eta tetep tina sapalina ngagungkeun anu wajib allaya muda arien ulah ngalonjorkeun atanapi nangunyarkeun si talibul ilmi arrijla kana sampean ilal kitabi kana kitab waya doa jeung yen nyimpen itu talibul ilmi kutubat tafsiri kana pirang-pirang kitab tafsir fauqosa iril kutubi kana saluhureun sasesana pirang-pirang kitab ta'ziman karna arah-arah ngagungkeun walaya doa jeung yen ulah nyimpen talibul ilmi alal kitabi kana luhureun kitab sayan kana hiji perkara akhoro anu sejen. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.